Tulis awet. Pakunya perasaan nanti kan itu nanti tah meuli paku. Boga ieu teh. Boga paraginyan eta memikat awewe dukun. Oh, semacam dukun supaya awewe teh bogoheun lah. Karena gelis juga awewe. Gelisnya. Lupa tah kayak orang tanyakeun baturan si aya. Heeh. Lamun aya mah telepon we. Siap di kabaran aya mah tapi asa aya gitu enggak baturan mah. Mun aya mah kabaran. Kan kabaran we. Heeh. Mau beli kerja apa? Mandi ada dah. Oh geus ke di kabaran. Heeh. Ran panggil di dia, Bro. Naon gitu? Ye, kieu ya nya. Baturan nih kacep. Jadi tadi teh panggil awewe aya nu ka warung. Gelis bareng cek manehna teh. Bogoh gitu. Kana awena pan Judas belum tentu bogohon ka mana. Tah, hayangan dukun atau semacam pelet manehna teh. Wah, baik itu jadi Ieu mah juta gitu maksudnya. Api-api jadi dukun gitu kamera pelet ieu mah. Gede bisnisnya ieu. mantap ieu mah urang party ke eta mah tinggal nelpon deui ka ente. Lain mah aing balik heula ieu sararedang kieu ieu teh. Siap. Oh, sok atuh ke teleponnya. Siap. Kali ngabareng si Acep emang aya. Aya dukun jeung melet teh. Angkat tuh Cep lah anjing teh ya. Job. Halo, Cep. Oi. Ye. Naon? Ieu aya ieu teh jeung ka awewe teh. Aya dukun dalin. Heeh, ieu mah aya bieu urang arek iraha ka itu narek ayeuna rengke. Ayeuna we meh buru-buru urang buru-buru. Urang bari siap-siap heula ya. Heeh. Oh tuh. Anda ketemu di mana ya? Di biasa we. Oh siap, ayeuna OTW tuh nya. Ayo. Yuk. Nah. Iya, ieu mah dukun teh urang teh. Ieu. Ieu, pokokna mah sakti. Bener. Eta hayang anu awewe tadi teh. Bener. Langsung daekeun. Aduh. Mantap. Ayo. Langsung ayo. Punten. Hah? Asup jang, asup. Oh, asup. Oh, iya tempat teh. Tuh, tadi ayo di dieu. Aduh. Siga rek ieu joget ieu mah euy. Oh, jika rek disco da memang dukun modern teh zaman Oh, now. zaman now, Bah. Heeh. Mohon kang. Lu, Bah. Naon jang ka dieu jang? Iya, kok itu jadi si itu ya resep awewe. Ada awewe teh Judas. Jadi supaya memikat gitu lemah lembut. Oh, gampang pisan eta mah aslinya ge. Oh, gampang. Gampang eta mah. Kumaha caranya? Asa kadang ngarti we teh yang abang ngopi teh dah. Oh, Ada. gampang. Ai eta mah disiapkeun pokona mah. Mantap gitu mah. Ya kieu we nama hayang babari beunang. Kudu daek nginum teh ieu. Cai naon eta? Cai naon eta, Bah? Yang mantrang lah ya bising bisa menangkan awe itu. Modern. Guys, enak masuk inum ajaran kemana? Ek dibakeun ya gitu mah. Inum mah ieu. Nya oh diinum. Bismillah heula. Meh mujarab. Ait, Bah. Pahit cenah. Eta ta nu yeuna matak pahit teh. Matak bakal babari ka awe teh eta. Kuna modern. Ta eta. Bakal ieu bakal awe teh bakal jadi bogoh. Ta eta bakal ganteng ya pokoknya mah maneh. Jadi bakal ketemu ganteng ya. Ta kejauhan teh tatap mata teh nih. Mantap. Siap, Bah. Geus meureun aya kumaha ge pas ayeuna. Pas aya awewena dikumakeun ya. Pas aya awena lamun di sama maneh kudunya kelantas be ieu tah. Oh, Maneh SB. toyakeun we saeutik ka awe eta. Sok karek mah. Wah, eta mah bangga teuing, Bah. Nya geus kumaha deui eta. Nu lain. Lain. Aya nu leuwih babari selain ti tasbih ditoyakeun. Naon tah? Lantaran ate kieu. Bari joget pun bisa mah 3 kali. Bari joget. Heeh.
tong joget teuing aya gerakan saeutik Oh. lah mantul. Pantesan atuh. Blakutak, blakutik. Tah, Blakutak, blakutik. tilu kali. Tilu kali. Sok ajaran. Blakutak, blakutik. Tah, nepi ka tilu kali, tah geus tilu kali. Heeh. Tah, nama kieu jempol maneh. Jempol asupkeun ka paham. Kanu haliskeun tah. Ngaliskeun. Tah oleskeun gitu. Insyaallah tah bakal kelepek-kelepek ciga lauk. Pae. Awe teh. Tah eta Hayang urang bah. babari eta mah jurusna. Sama jurus ya. Tah mun nu kieu mah tah sebaik kieu. Ditoelkeun saeutik ge padahal mah bisa. Kudu ditoelkeun. Hese Dari bah bangga. bisi embungeun. Tah eta Enggeus meureun Pak. Oh, Itu. enak. Orang can salat ieu ashar ya. salat. Orang rek eta heula. Nuhun aya lah karena Nuhun dia, ya, Wah. Ye. Kedah tuh padahal mah ge. Hebat, Ayo, Bang. siap ayo. Ayo. Ulah bosan-bosan ka dieu ya. Anjing misi aing dia berhasil tah anu kahiji tah. Ayeuna mah aing rek nelpon lah si Sopi. Kudu tah ka dieu heula. Laporan itu. Halo Pi, di mana euy? Halo, naon? Di imah urang, naon li? Ka dieu. Kumaha berhasil teh? Alhamdulillah berhasil. Siap aing kan aina. Besok. Tungguan. Eh, Kumaha anjing? mantul bos. Sangat ya. Berhasil ieu mah Kumaha tuh? mantarana Kusia tadi di bohongan kumaha? dibere cai ieu teh nanti. Cai Cai mujarab Goblok bisa lila kumaha mun. nyakeun bae batur ieu aing Terus pae. kumaha tah kumaha? Mere duit teh baraha? Nara duit teh 200 mah aya lumayan lah Oke, kalau oke. perang ngopi. Terus kumaha eta kumaha? Dibere mantrana kumaha? Jurusna teh nu ka hiji mah di Oh. seboran ku aing teh di Cicing seboran. we nya, cicing. Cicing itu teh Anjing, nurut. dasar boloho. Nurut ka aing mah. Tah nu kadua kita dibere naon tadi teh? Oh, bere cai tah minum. Tapi ka tilu dibere jurusna ge hade. Dulu naon tah? Ka tilu blakutik. Celende mun aing pagi di situ kumaha ka aing? Aing embung ah. Terus aing kudu api-api bogoh. Ya heeh teh. Anan ya. mah kawin. Bae api-api bogoh. Ku aing kan. Tah, aing kan kita bakal di jajanan Heeh. Aing makan duit cia loba aing gitu kan. Tah, anjing mantul orang porotan duitna. Oke. Pan urang buka duit 300 ya. Yang orang ngopi, orang party enak mah rek mah. So. Traktir, kudu na bali sia teh. Sia boga baturan deui teu. Aya hiji deui. Tah, kudu na bali. Jadi kieu li rencana teh aing teh kan jajan kita di bawah jajan. Aing teh copetan sia teh. Kecopetan ditinggalkeun ku aing lagi ni tadi teh. Oh, Kumaha? Ieu naon maksudna tuh sia di batas we kieu. kan Sia geus balik di Mekah. main mujarab sia teh. Tas be bakal mau percaya nu tas be. Geus aing nama aing papa kalian di mana nya? Hah? Panggilna di mana? Tadi ka dina jeung sahajing si Ridwan. Heeh, duaan tadi teh. Heeh. Oh, berarti ku aing aya telepon si Ridwan. Heeh. Si Ridwan teh kumaha di berela komunikasi lah kumaha. Tak dari ajakan ngobrol lah party di dia lah Abere. ajakan. 20 gitu. Lah, walila. Aduh aing sayang buru-buru panggil aing beuteung ngapal nu pentingna beuting seubeuh. Telepon lah tuh. Ridwan telepon lah. Aing jam aing teh mau HP euy. Bukan nomorna teh Ridwan. Aya. Sok Ieu telepon lah. ngaranna Ridwan nih. Heeh, telepon. Halo? Yo, halo. Di mana Wan? Ih, urang di dieu biar karek balik nganter teh. Wan. Kusia ayeuna kan aing teh rek lewat teh ge ka warung. Heeh. Tah kita kusia teh api kusia ajakanan nongkrong. Oh, siap, ira tah. Aka aing api tersemsem Heeh. heeh. ku aing bisa dibere lah aya jeung nyeblak mah. Oh, atuh kudu aya. Heeh. Geus ayeuna aing nek ieu lah dangdan heula api-api. Siap. Geus nya. Yo, Bye. bye. Muntah. Heeh, nuhun. Mas ya di baju guru salin orang bukan si Ridwan ah. Rek patilin. Nya ayo aing siap wae kana party mah. Sok. Saya iya mau apa ya? Kita anak batur bener iya. Mujarab sih teh nyahoan aing balik di Mekah. Nyahoan. Yuk. Ah lila, siapa buru atuh? Coba. Di mana? Iya, orang di imah. Ka dieu tuh. Kemana? Di masih abon ya mah. Oh, di Mas Abun aya naon Orang party teh, orang party lah.
Oh, party kumaha sukses. Waduh, biasa sukses dah. Ya mah rencana teteh Opi apa nan? Oh, siap. Ayo lah, ayeuna Lu siap gitu, merantau, aing selapa. merantau merapat kayaknya. Oh siap sok. Yuk. Yuk. Kumaha cara bicu ciri duan ke mah? Arek. Lila. Tuh. Kan ke duan. Aya naon ya teh? Duk aku kumaha? Hah? Kumaha? Geus kurang dieukeun bejakeun jeung teh boga dukun mah. Kurang dieukeun kompromi. Terus kumaha tah? Oh, pokoknya mah yakin pisan. Berhasil ini. Percaya cenah. Aduh, cenah. Siap cenah. Da coba apa panggil orang mah di mana tah panggilna? Hah? Ayo bisa pas kerjaan atau di kafe di mana gitu. Oh. Pengen ngajakan orang ke kafe deui. Pokoknya mah korotan ya duit mah. Korotan jadi api-api ente teh ka ieu Tersem-sem. Tersem-sem. Anjing. Jadi Kumaha jemotna? garam. Oh, beda deui atuh da. Belak betak. Ini kabar teh seserian. Dia itu udah kutak bari kegituan. Baru kan mah we baru nyaan eta. Bala tetep gede. Saking hayang ka urang we nya. Namanya dukun. Pakai lampu disco. Tapi percaya nya. Percaya heuh. Cenah bener emang dukun halus. Bingung di mana? Kemana tuh? Bukan nomor nate. Nomor saha? Nomor laki nu ka mana? Oh, aya nomor si Itu Acep. mana hewan api-api telepon. Heeh. Tah nomor saha ngaranna tuh? Acep orang panggilan nama Acep. Oh, teu nyaho ngaranna asli nama meureun. Aldo ngaranna mah. Anja. Jauh-jauh anjing. Oh, ngaranna mah Aldo nah. Heeh, Tah, panggilan kieu Acep. telepon ku manawan. Jika nanti rada ayaan duitna ngaran Aldo Aldo Masuga. Masugar. Tak eta waduk anjing tah. Sugan eta ge Kak. Terus tah kitu telepon Heeh. kumaneh teh ajakan misalkan awewe teh misalkan geus aya gitu. Aing geus nyaho ya nek panggilan di mana gitu. Gitu we aing awewe teh nyaho. Yang sain orang telepon lah. Terus nanya, Aya nomor nama. yang geus teleponna telepon. Karena telepon meureun namanya. Heeh, sok. Ketemuannya di mana? Aing di mana? Di kafe. Kafe tata. Kafe Beta. Sumber air sudah dekat. Lilo aing mah kakek. Halo. Oi, Di mana, Cep? di mah Keur sibuk teu? gogoleran ya. Je, kieu ieu awewe teh nu ku ente di pikaresep aya. Aya di mana? Di dia di kafe pokoknya mah di warung. Di warung. Bisi ieu maksudna teh ente ka dieu. Kade ke pas kadinya eueuh. Aya pokoknya mah tinggal make ieu teh anu kamari nu tadi tadi cek dukun tadi kan blakutik dan karar itu lah. Oh, anu eta kan matake anu ngaliskeun. Heeh lah geus pokoknya mah mah ka dieu ente siap-siap. Heeh. Yuk. Yuk. Geus. Kumaha cenah dekeun? Oke, cenah keur siap-siap heula Terus ena mah sia dua antungan di dieu aing rek cepet lah kantong merah da. Oke, pokoknya sakit mah oke. porotan pokoknya mah lah. Balik lah Ayo geus aing. Da. Anu nya ieu teh nya. Aing biar ada gitu. Da ari geus dan mah sudah tahu nih. Aing kecet teh. Anjing mantap ya mah. Ieu mah teu make pelet oge. Geus tersemsem pokoknya mah. Lalaki Aing mah. biasa parek gini ya. Ada teh nyawa. Terus kumaha? Depan kamar itu ya. Wah ini di kompromian lah si budak itu nanti. Dibere pelet naon segala lah kamar teh. Inti nama kudu tersemsem deh anak. Awan teh inti nama api bogo. Api bagoh gitu. Jadi api-api ngaruh ya Heeh. pelet ke situ. Kadenya aya loba duit teh teh budak. Loba. Ari dipikir-pikir mah sugan. Dina ngaranna mah alus. Tah eta na ngaranna mah. Depi beungareun. Da mun nongkrong we nu langsung bruk-brak wae duit nama. Naon kitu cara. Eta teh urang kumaha awewe mah meureun leuwih teh kitu. Nya. Lalaki mah dasar maksakeun kumaha Sugan anjing eta ka laki mun ka aing mah penting kuret. Coba heula we lah sok ayeuna mah. Nya geus ayeuna mah urang rek mangkat teh lah heuh. Oh, pokoknya mah lah sukses. Doakeun si sukses. Tah. Ka aing ngelepon ka sia. Kayak oke telepon. Oke. Oke. Weh, Mana bro? mana awewe teh? Ayo di kafe biasa. Kafe biasa. Oh, Geus ngadaguan we lilati. heeh. Wah, ente langsung ke itu. Urang langsung ke ditu. Pokoknya lah sukses. Mantap lah.
Lila laki teh ah. Waduh, dari tuan tuh. Neng, Naon sih? kalau malika ditu anak di dieu. Neng orang mana sih? Orang Aring. Jai sini. Orang mana neng? Orang Aring. Kata awak lah bu di mana? Gujerun. Palingan atuh balare. Jajan mah? Boleh. Jajan naon tuh? Es weh. Aya duit mah ya 1.500. Ih naon? Piraku yang kawe 1.500 mau Oh, payu. Heureuy atuh neng da mah sok heureuy. Segala kita ini ilfil gitu ayeuna. Kumaha carana nya ya urang bisa leupas ti laki eta euy. Piraku ide teu pararugi meureun curi gaun pajarkeun beran pelet na teh beran teu mempan. Oh, kayaknya nyaho. Telepon heula si Ridwan. Ini Lila. Halo? Halo, Wan di mana? iya di daerah si Ali. Itu burukeun mah paneangankeun Kang Jamret atar pirek ku si Ali oge. Aing meni araril pil kieu ye kana laki eta teh ih. Pokoknya mah aya urang mah ya supaya nyiapkeun eta mah ente teh lila teuing di dinya. Burukeun inti namanya paneangankeun sare barudak anu ngajamret. Siap geus lah pokoknya mah ente di dinya sok we berjumbu-jumbu. Ih, barorah yang berjumbu-jumbu anjing ilpil. Geus atuh bisi kanyon manten ya. Geus lah nya. Yo, Bye. bye. Kopi geus nelpon gitu. Itu geus bete cicing di ditu aja. Di warung ini hayang buru-buru balik, hayang buru-buru mangkat. Berhasil teh eta. Geus eta mah sementa duit mah cenah. Ngomongna mah jeung ka salon. Ada tinggal carana supaya mangkat kumaha. Tak iya we tuh. Nanti nengan jamretan ya non budak jamret gitu. Kita Kemana? Mang. Adieu, Mang. Adieu. dah budak dah. Adieu sia sok. Jadi, Kali induk anjing teh deh. Ya. Aing aya job jeung sia. kalem aya money. Tak eta ngerti sia. Oke. Ini bisa kayak itu enak. Nah, udah berhasil lah muntah tinggal ikut ku. Aduh, Ini Lila tuing maneh mah meuli es teh ke mana? Ke toko nah bi teh. Urang ditampi heuh. Haus. Hararese nginjem nu maneh. Ti hararese tuh pang ngajoskeun meko sosweet gimana gitu. Ku hayang ka urang maneh. Tah, Nuhun nya. elang injem heula. Surang mana? Hah? Surang nu mana? Wow. Tangis ya. Nuhun nya. Heeh. Sekolah kene apa sih gawe? Gawe sih. Di mana? Pabrik uyah. Ya cabak da buku. Sarnya heuh. Heeh. Itu teh kudu nama isukan teh poe minggu teh itu kudu nama dikerimbat urang teh boga duit. Tuga duit. Heeh. Aya jang ke salon. Heeh. Aya ieu. Ya. Nuhun ya. Engke mun butuh dina naon di mah telepon we. Siap. Duh, kela. Kelanya. Kesempatan dalam kesempitan. Lila budak teh mana dia kaburu ka dieu manten. Oh. Di dia ya jeung awewe. Siap. Alhamdulillah ternyata aku bisa keluar ti lalaki ilfil itu teh. Alhamdulillah. Mantap. Hasil ya, makasih mantap. Pokoknya mah kerjaan ya malah mana mangkat dia.
Opi mana enak? Jadi tuh kayak ke kadia cina ada pada iya nang si coklat. Iya si opi geus ngartieun beureun soalnya. Tebenang di mana di kebogo aing. Ih mana di? Naon ieu di? Kebalik. Akan ditipu. Anjing, aing ditipu. Yo, kameramen sekaligus pembuat cerita juga pemain nih di warung. Ya pemain anyar ya. Eta teh ieu. Ini yang belanja sama ibu-ibu. Gimana orang ngomong? Neangan. Oh, paku gini. Lihat. Tuh yang si Opi non. Tugas sekolah aja nih Opi. Tugas sekolahan. Oh iya Ning, aduh kemana adik? Kamari hujan kok, can anggeus. Bos, kata gitu. Api lah. Puas gitu. Eta mah ngebahas keneh anu dina cerita ieu ya. Ayeuna orang party teh ali sia boga di 300 kok kamari teh. Ilham kamari teh gancang cenah. Siapa teh ngomong goblok. Aing geus da. Kamu ngomong ketika Depan balikan deui gitu. Ji 2 tilu. Can ada gua Ridwan apa party gitu. Ada di mana tempatnya? Ya. Ini anjing. Parah euy. Mau buru-buru makan. Nelponnya orang teh. telepon goblok. Gimana teh? Oh, soraan biasa. Lila, siapa buat teh? Ada tuh kak, iya kak kemarin. Kira di mana? Siapa? Kira di mana Ciapun, cina ada. Oh, siap. Ah, gagak ya lo. Ayo balikan nih. Ini nelfon saat Sofi, Pak. Maksudnya, Ah, lila laki teh. Lila. ya tunggal kita ya. Kira di 2 kilo. Udah lila. Aduh. Bisa mah. Biasa. Gas. Ayo hiji 2 tilu. Gila lagi kita ah. Biasa. Si Ari kan. Jenis aing. Esnya Aya duit mah ya 1.500. naon kira-kira kalau 400 mah payu. Heureuy atuh Neng da omong sok heureuy. Aduh, Dilatuin mana mah mulai es teh ke mana? ka tokona gitu. Kurang ditampi heuh. Haus. Rese nginjem nu mana? Ya rese tuh pang doskeun mereka sosut gimana gitu. Kok hayang ka urang mana? Tah, kalau nginjem heula. Surang mana? Hah? Surang nu mana? Wow. Tanya sih ya. Nu nya. Jangan mau santing numpuk kamera teh anjing. Apa iya? Oh anjing.
Di orang foto biasa. Kocok yang bakal ada yang fotografer tengen. Atuh cinta. Atuh cinta. Ye, dia mau teh dengan jodoh. Cingkeun sok. Oke nangku. Sok. Sok Di ujung mah. Oh ya benar kecil. Dia kan kerja. Bener sih. Itu memori. Oh, memori jalan. Ayo mau dapat giga tuh Pak eta ieu. Pernah jual dia. Ya potong tuh situ. Si Opi jeung Ujang. Ini sih gak dilanjut. Aduh, pentolan. Alaki yuk. Ayo tuh. Ah hujan. Bae. Cus nang. Kelak. Hei, kelak nih. Oke, kelak. Mau mulai. Kelak. Ayo, lari kelak. Ora aja ya, aduh. Kasih warna tuh lah depan dari. Penampakan tuh. Kita Jenglot. Yang di mana tuh? Di mana? Gala-gala. Bukeng. Bala-bala. Bong nih guys. Buatan sayang. Buatan ayah. Mantap. Katanya anjing. Lu maneh teh beli bala-bala si ayah. Maneh lain balat aing. Lain. Bala-bala si ayah, rasana anjing pisan. Like. Komen, share ya. Subrek. Tino. Ayo mana hujanan? Ayo hujanan. Anjing. Ini banyak makin sih lu. Tah. Ya aing ngomong. Aing mau. Kayaknya. Sok. Ketong. Nah, nya Wah, ini Mami Shopee, guys. Alah. Mami Shopee, guys. Minum. Kumaha? Eta binti tiji. Bisa. Aduh. Wah, ini yang punya eta rumah ini. Ilham BBB. Itu dah tuh. Kieu anak aja. Gitu. Nah, dukun. Dia karman ya. Kita mau lampu. Iya, produser teh. Naon? Dia tas bena ya. Tali tas. Ya, tas bena, gas. Wah, Iya, tas. Di areknya Mas. siap. Dia ditambahin sama pengairnya. Banyak kan lampu disco di Shopee kan bulat sama. Kas bukannya gitu. Bulat di Shopee itu. Aduh. Ya yang sebata. Eta jamano nanti. Ceklan men. Ucapkan Dukun jamano. kan. Dukun jamano. Saya foto. Mantul. Goblok rieur aing. Nah, kun nama meraya tiung eta tadi turban. Meraya kain mah. Dugem deh diskotik euy. Oh, kain. Dia ada kodreng namanya. Selamat Anda kena titik undian sudah benar. Aduh,